Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng mangbarna. Carios kalayan judul Asal Usul Raja Kelong anu dikarang ku Mang Giok mitra. Ayeuna teh dugi ka seri anu kalima. Hanca anu katunda dina seri anu kaopat waktu sidinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka kumaha kaayaan salira rai. Abdi teh kunaon-naon mung bae. Mung bae naon nung? Terus terang abdi emut cara majalah ujug. Duka kumaha nasibna. Mugia rai masing tenang. Guri yang 7 nu kaluar dina gua garba Rama Salira ukur 5. Hartosna Rama jala ujung teu kunaon-naon. Nanging abdi teu oleh hariwang Kang. Saprak inyana jantan babandang pihak kerajaan. Panen sidik inyana terus dikerem di jero beuteung bumi. Upami telepat hanca teh dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna asal usul ieu Raja Kelong teh? Mangga urang sami-sami majengkeun deui wae. Sok sing saragap kabarayun sadayana. Nya saur akang oge moal meureun urang teh ngarenapan hal sarupa kieu. Sarta anjeunna oge moal kalibet kana ieu perkara. Degikeun ka anjeunna dikurung di jero panjara nu aya dina jero beuteung bumi. Teu kedah nyarios kitu Kang. Mana kieu oge parantos nasibna urang sarerea panginten Kang. Ceuk ratna inten satengah nu ngalalemu hate salakina. Nu dilalemuna anggur ngaharuk teu ngomong deui. Ngan kabiru ngeuraraina alum bari rumahu bangun anu kacida susahna. Anona neuteep lalangit panjara bari nyarane kana temok. Begitu teh mah Angka Wijaya teh ngarasa dosa. Lain pedah manehna anak buronan, tapi manghanyakalkeun ku kalakuanana sababaraha welas taun anu kalarung. Nalika manehna keur meujeuna belek kesenteng kurang jejehan jeung pikiran. Harita teh umurna 18 tahunan. Hubungan jeung Ratna Inten oge masih seret papacangan. Saprak dirina ditulungan tur disalametkeun ku si Wawalun dina leungeun opat pangasuhna. Manehna tuluy tetep tumetep jeung si Wawalun, malah beh dieunakeun deui jadi mitoha. Eta si Wawalun nyatana eyang jala ujung, ramana Nyi Ratna Inten. Mangsa harita sabenerna manehna menang pangampura ti Sang Prabu Dharmaraja. Tah cap pamberontak eta geus dipupus kiwari manehna bebas jadi mahardika deui. Hartina rek kukulamperengan ka mana bae oge manehna moal aya nu ngaganggu sokomo nu ngaburu. Nganya kitu cek tadi ge mangsa harita manehna keur meujeuna
lenger jeung atah jejehan. Kawijaksanaan jeung pertimbangan Sang Dharma Raja nu ngahampura dirina dianggap lain deui, dianggap kumanehna mah gigis jeung sieun. Dumeh kiwari dirina geus ngahiji jeung jalma sakti pilih tanding.
kiduleun nu Jaraga luareun benteng Palebah Tangkal Ranu katemong dua jirim ting Kalemeng sababaraha kali nu sirahna ditotopo ngawur-ngawurkeun kembang Jara ka Palebah pos-pos panjagaan utamana mah nyatana ka Palebah Tugur lain kembang Jara na nu matak tunduh tapi memang karancahna nu mati nu geus dibeli ku cara aneh tur teu aheng sedengkeun di pos-pos panjagaan diwari temong hiji ge Tugur teh eueuh anu menyat malah nu tadi guntreng ge geus marongkol barina nangkep tumak tameng ngaron dipake simut nutupan awakna lain dipake nadah jampaling atawa tumbak musuh ieu mah dipake nadah tiisna hawa peuting nu mata kaburusan geus waktuna sini hayu Nya hayu sakit ceuk nu digelung jucu bari ngalieu ka tukang sarta pok nyarita teuing ditujukeun ka saha Kemarane ceklok laksanakeun tugas si kami duaan masing kiatna poma ulah aya anu kumawa nyibah lamun teu tanoannya dulur marane binasa kahari Mitra nu diajak nyarita ngan ukur ngegerengan we ngarengan adenge aya nu ngagerem matakeun matak muriding bulu punuk lamun sega aya nu ngadengekeun sini ini ukur ngagik-gik terus ngajorelat nuturkeun kembaranana bila di depoek aya anu arusik terus ting jurung kunung hudang ngalemeng bari tangtunganana meh sagala degajah nyamaranehna tilu di antara guriang 7 anu paburencai sarta teuing kumaha carana bet bisa ditunukeun ku si iblis kembar di Gunung Lawu. Abahnya aing tah hayang nurut kana omongan eta dua makhluk adi. Nah, sarua wae aing oge saka. Tapi kumaha lanceuk-lanceuk urang ayana na kungkungan malanena muncul urang tiluan gagabah dulur urang aya bahan lebur ku si kasabalan. Dua mangkaluk ngaing mah rek bisa saha Pogos tong loba catur ayo lah tuturkeun kana kahayangna nu gending dulu urang salamet heula urusan sejen ke wae omongkeun nyana nya hayu Mitra tilu raksesi teu laloba omong deui terus narangtung beuki ebreh ngalinggirikeuna jangkungna hampir 3 meteran ngan ari nyarita tararenge gitu terus ting carolad ngadeuketan lawang kori geus deukeut ngatayep higa nu sieun ngahudangkeun Tugur ngan bae sarapih-rapihna lengkah buta kang doe ngariegna mah masih karasa untung siarep sini mati luar biasa tepikeun ka boro-boro hudang Tugur teh lilir oge hanteu
Mamikeun sada bakal ngajawab saperti tadi. Ngancek sini nih mau nyanyi kecedaek masyarakat nyeratna kakula eta sarua jeung teu nyaha ka anak pamajikan sabab nyeratna baris binasa dina tihang panggantungan dihukuman pati ku silang bumi di kuseur dayeuh. Angka Wijaya ngahulang. Sakali ieu mah omongan si Kalamur deh anu kasohor dogol deh aya benerna oge. Kumaha omongan kula teh salah. Omongan Andika memang bener. Mun kitu hayo atuh nyai urang ini bisi siraga suci lilir manten dina pamepenena sirep di sini nih. Ayo atuh ceuk si Kalamur ca mitra kaum dangu bari metakeun ramo-ramo leungeunna ka hareup. Rames sarigsig beusi bangun anu hip sarigsig gondan ngareol siga dijieun tina kawat leuleus ret cabut tuluy dibalangkeun ka pojok rohangan ngadatangkeun sora anu ngagolombrang mata katorekan. Kuring moal init lamun teu jeung salaki kuring. Ngadadak Ratna Inden namalang bari nyalingker satu kangen salagi hanya kal Angka Wijaya nu memang diserobah pamadegan ukur gigi deug bari pokena rai omongan sini nih nu ditepikeun ka ieu kala denawa memang bener ayana satungtung rai babarengan jeung akang dijamin pihak kerajaan terus ngaburu jeung mengudag ulang sakulawarga tah pikeun kasalamatan rai katut si Utun leuwih hade rai milu ka ieu kala denawa. Moal kuring moal milu. Ceuk Ratna Inten danges Angka Wijaya ngahareos dina ceulina Nyi Ratna Inten. Sing percaya akang pasti bakal bisa ngaloloskeun diri tungguan di cuku nagara leuyu jeung rencana urang samemena. Tapi sing percaya bari jeung calakeun Cimata Ratna Inten teu buru ngagugu gabrug heula salakina terus montel bangun nu embung papisah deui. Ku abdi diantos Kang. Nya urang silih lungakeun sugan aya ridona Sang Hyang Karsa. Pileuleyan atuh Kang. Angka Wijaya ungeuk bari neuleuy ciduk. Dada karasa eungap amekan sesek nahan geduran hate sangkan teu nepi ka ngaragrageun Cimata.
pasarna dang-daunan nu katebak angin. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun kaayaan Angka Wijaya ka. Jadi bener Nuna Rajang Andika sakabeh teh kaum raksesi panjaga. Leres Yun, mananehna ujug-ujug Narajang ngiratna inten diculik ku cara dikelek. Bali samemehna ngabanting heula tahanan nu pameget. Rubina manehna teh ngahalang-halang karena pemaksa dan eta buta. Dugikeun ka manehna dibabuk, dugi ka teu inget di bumi alam. Hujan Nidra Raja giling wesi ungut-ungutan ka asup nu haladir di bale pasewakan. Gila ok cuma deui. Gitu geningan pangarsa yang resi kumaha lamun tos kieu. Mangga nyangakeun sadaya-daya. Perlu dikanyahokeun. Tujuan utama kaulah hadir di antara prajurit Sunda. Ukur hoyong jaga si iblis kembar di Gunung Lawu. Ngaganggu nyiratna inten. Sedang sabalikna tujuan ieu para senapati sabara kanca nangkep Raden Angka Wijaya. Hiwari eta buronan masih aya di dieu. Nya teu kukumaha. Hayu urang mulang ka kota raja. Sarta lamun hayang ngarebut Neng Nong. Cager. Pohara Midra tebujeng Neng Nong. Seri kalimat cekap deui ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu kagenep. Hapunten samudaya kalapatan. Nuhun kana perhatosanana asal usul Raja Kelong urang cekapkeun dugi ka dieu heula Kang Edi dan ayeuna insyaallah enjing teu pangdangu deui. Nuhun kana perhatosanana hapunten sakali deui dina sabudayaning kalapatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.